kepala laur ini mah di tararoelan. Teu nyawa suka abi teh salakina saha. Ustad terkenal itu si Empap teh. Bari jeung lapar itu panas poe teh. Teh naon kedai bersama. Cobaan ah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kang Ardi. Nah, apa? Damang. Alhamdulillah. Mana tak apal saya itu istri si Papa. Kita nu baheula rada jangan Kang Ardi. Pap mana kela? Abi mah inget kene nu Kang Ardi baheula jualan dina motor. Cuakina masih rasana masih nu baheula. Ah, ciga kapungkur pas ngider. Cing abi panggieunkeun sing enak. Siap. Sareng Batagor pokona sadayana we nya. Pokona mah komplit. Pokona komplit nya. Siap. Mun dilawas nya. Siap kanggo ece mah. Teu haji Kang Ardi, abi teh geus haji 7 kali hajina ge puroda. Oh, tuh jadi haji. 7 kali Masya hajina ge haji Allah. puroda. Siap. Hayu tang laminya Kang Bang, Ardi. siap. Nah, tingali ieu cuaki Mang Ardi, alam lawas Mang Ardi. Baheula mah babaturan si Papa jeung ieu teh baheula keur bobogohan. Motor kene Kang Ardi teh. Teu ngabedakeunna naon cing di bonteng si Mang Ardi mah di bontengan. Terus ayeuna mah selain cuanki Mang Ardi ge jualan batagor oge jeung menu-menu lainna hargana ge affordable pisan alias murah di kantong. Pantes sampe meuni rame kieu budak sakola ge meuni dararatang ka dari ieu guys. Tuh tinggal aduh. Mie seger kieu biasa abi mah mun ngacuangki cukup sambal hejo jeung dijerukan angin. Nikmat pisan lucu. Sama teh hajina nya teh lengkap lamun imam cuangki teh kudu jeung mie top ramen tuh. Tingali 8.000 saloba kieu. Ieu mah lain gaji urang tingali ieu. Bismillahirrahmanirrahim. Tingali batagorna ge 10.000 samunu ieu Gusti. Bisa diriung imah kuduaan, tiluan bahkan. Lanjut ke kesegarana tuh di dia tinggal di Mang Ardi teh aya sop buah, tuh aya jus-jusan, aya es krim, pokona sagarupa aya nama. Teu kudu khawatir dahana tinggal di tempat lagi geunaheun luas, bisa di dieu, bisa di luhur araraya. Geunaheun pokona abringkeun ka dieu lokasina hareup pisan persis alam Sunda. Pokona abringkeun ka dieu abringkeun nya.